Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta surtumul maqabir. Puji sinarang syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah nu Rabbun Ghafur anu kanikmatana mahabu takendat-kendatna dilungsurkeun dipaparinkeun ka urang sadayana. Kalebet nikmat sehat, mugia sehat urang mah dituturkeun ku afiah, sehat wal afiah. Atuh mudah-mudahan wargi-wargi urang anu nuju ka Tarajang teu damang, mudah-mudahan dipaparin damang, enggal damang ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak anu sim kuring di pihormat sareng asatid sim kuring, guru-guru sim kuring anu ku sim kuring di pihormat. Basa zamanan wilayah Islam di kawasa ku bangsa Mongol, aya hiji raja Mongol namina teh Timur Leng. Tah dina kawasan di wilayah anu dikawasa ku Timur Leng eta aya hiji ulama kasohor, aya hiji ulama masyhur anu namina teh Nasruddin. Biasa sok disebat Nasruddin Hoja gitu. Ari Hoja teh bahasa Turki, pami di urang mah Hoja teh ustad ulama gitu. Cing cirining berarti Nasruddin Hoja teh jalmi anu elmuna kawentar, elmuna luhung, elmuna lega, pangaweruhna masyhur sanes ulama ecek-ecek gitu. Malih mah kaelmuana diakui ku balarea gitu, termasuk ku raja Mongol nu nembe gitu. Tapi unikna ti si ulama ieu, ti Nasruddin Hoja ieu, anjeunna mah pami dakwah, pami ngadugikeun, pami ngemutan nu sanes teh sok rajin nganggo anekdot gitu, humor, sok rajin nganggo sindiran-sindiran. Seueur kisahna anu mana dina tiap kisahna teh kedah aya emutaneun kanggo urang gitu. Sim kuring hilap deui kantos nyarioskeun atanapi nyaritakeun ieu atanapi teu acan gitu. Mung sok sanaos tos dicaritakeun urang emut-emut deui gitu. Tah hiji waktos mah Nasruddin Hoja teh ngetrok panto tetanggana. Assalamualaikum. Saur tetanggana teh, Syekh, dupi aya peryogi naon? Nya diwaler heula salamna nu nembe waalaikumsalam. Dupi gaduh peryogi naon? Salira teh gitu. Kak Nasruddin teh. Saur Nasruddin teh tiasa nambut pami periuk bahasa Sunda naon periuk. Oh, periuk bahasa Sunda teh naon? Katel naon? Panci. Tiasa nambut panci teu ka tetanggana teh saur si saha nu nembe Bu? Saha nu nambut panci teh? Nasruddin ulama teh ya nambut panci. Oh tiasa kalarasan nuju teu diangge gitu.
dipasikeun weh panci eta teh panci ageng ka Nasruddin Hoja teh. Ku Nasruddin Hoja ditambut heula dugikeun ka hiji waktos tatanggana teh bade masak peryogi panci eta, panci nu ageng eta. Da emut di naon ditambut ku saha nembe teh Bu Pak? Ku Nasruddin gitu, ditambut ku Nasruddin. Engke deui we masakna ngantosan Nasruddin ngawihkeun pancina gitu. Da ayeuna ngaraos isin si tatanggana teh mah nya ku abi ditagih ulama ageung nuju nambut panci terus ku abi ditagih abi isin gitu dina jero hate tatanggana teh. Diantosan sadinten teu aya ngauwihkeun deui si Nasruddin teh. 2 dinten teu acan ngauwihkeun eta panci gitu. Dugikeun ka 3 dinten keseleun tatangga ieu teh. Masak naon si Nasruddin nepikeun ka kudu butuh panci anu badag terus teh teu dibalik-balikeun deui tos dugikeun ka 3 dinten gitu. Ngagedor lah tatangga eta ka Bumi Nasruddin. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diwaler ku ke Nasruddin teh. Aya peryogi naon salira ngetrok pantos sim kuring saur Nasruddin teh. Hapunten pisan ieu mah sim kuring teh peryogi panci anu kamari di tambut ku salira gitu. Abdi teh gaduh perlu bade masak gitu. Peryogi panci ieu dupi salira tos rengse teu acan nganggo panci ieu. Oh cenah hapunten kamari teh bade di uwihkeun mung. Nah Nasruddin teh lebet di ka bumina sabari nyandak panci ageng tapi di lebetna teh aya panci ageng nambutna panci ageng hungkul nembe. Pas diuwihkeun ku Nasruddin teh di lebetna aya panci alit gitu. Kamari teh bade diuwihkeun panci ieu teh mung alhamdulillah geuningan panci teh anakan. Tah ieu anakna panci nu alit panci anu alit ieu gitu. Tatangga nate ngahulang si eta teh ngahulang dina pikiranna teh mana aya panci bisa anakan gitu. Henteu ditanyakeun ka Nasruddin teh naon hatur lumayan gitu. Naon abdi dina jero hatena teh abdi nambutkeun panci ka Nasruddin balik-balik pancina anakan jadi 2 atuh untung sim kuring gitu. Leos wih we manehna teh tatangga eta teh. Selang sababaraha dinten Nasruddin teh nambut di panci ka tatanggana teh. Sami kajantenana sadinten 2 dinten 3 dinten teu acan diuwihkeun pancina ku Nasruddin teh. Diketrok deui pantona ku tatanggana teh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Aya peryogi naon biasa salira masok kabiasaan cenah panci teh entos 3 dinten teu diuwihkeun sim kuring aya peryogi deui bade masak gitu. Waleran si Nasruddin kumaha ayeuna Bu Pak? Katawis teu? Saur si Nasruddin teh innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Panci anu kamari ditambut ku abdi teh tos ngantunkeun matak abdi henteu nguwihkeun ka salira teh da pancina tos ngantunkeun gitu. Ai ceuk tatanggana kumaha ngadangu Nasruddin nyarioskeun yen panci teh entos ngantunkeun.
pancinya sudah meninggal cek Nasrudin teh. Tatangga eta teh langsung ngambek. Ari salira ciga jalmi nu teu boga pipikiran wae. Maknya aya panci bisa paeh. Mana mungkin panci bisa paeh gitu. Ari cek Nasrudin kalem we ngawalerna teh Bu Pak kieu. Lamun kamari panci teh bisa ngalahirkeun, berarti panci oge bisa pae. Lamun aya panci bisa lahir berarti hirup. Cing cirining berarti nu hirup mah kadituna bakal pae. Maksudna mah kieu eta teh nyindir manusia anu ari kamari sok sanajan teu asup akal cek maneh lamun cek urang mah. Tapi maneh menang kauntungan tina ketidak masuk akalan itu, maneh tidak mempertanyakan apapun. Nalika disebutkan panci teh budakan, kusabab maneh ngarasa boga untung, nu tadina nambutkeun panci hiji balik jadi 2. Sok sanajan teu asup akal, bae we da ieu mah urang menang untung. Tapi ayeuna pas disebutkeun panci na maot, maneh menang karugian. Nah, akal teh jalan deui cing cirining ieu teh nyindiran ka manusia anu nyiar kauntungan sok sanajan cara menang kauntungan teh teu asup akal gitu. Bu Pak eta nu judol teh jalmi-jalmi anu kinten-kinten nyakola atau napi henteu dan nyarakola hungkul gitu, taramat SD na baca tulis na tiasa gitu. Tapi nah bet masang judi online deui, bet eta teh tos pada apal yen judi teh diatur ku sistem gitu. Tong boro judi anu online ngatur ngatur menangna teh babari. Ieu weh naon? Boneka anu aya dina kotak teh, Bu. Pencapit boneka eta teh saleresna aya pengaturan, aya setting dina mesinna. Janten boneka na tiasa dikengengkeun eta teh nalika entos misalkeun diaturna teh lamun mesin eta 50 kali dipake berarti 50 kali sakali 50 tos aya nu main 50 kali. Tah ka 50 kali nah kakara boneka eta teh tiasa menang. Lamun urang misalkeun teh main mesin eta, urang teh pemain anu ka 38. Moal menang-menang boneka eta gitu. Tak judi ayeuna teh sabenerna pembodohan gitu. Kusabab entos diatur ku sistem gitu. Tapi da jalma nu tadi mah mandangna tina judi teh urang menang kauntungan. Sok sanajan teu asup akal, sok sanajan eta teh sebuah pembodohan terus we di leukeunan gitu. Komode jalmi anu orientasi atawa udageuna bag-bagan dunia gitu. Sigana teh jang udag kauntungan deuk cara anu langkung tebihna tina kisah eta teh tiasa dicandak pelajaran deuk cara anu halal, deuk cara anu haram, salila eta teh naon? Masihkeun kauntungan keur urang deuk ditempuh. Matakan salah sawios hadis Rasul dina hadis Rasul nyarioskeun bakal datang hiji zaman nalika jalma la yubalil mar'u jalma henteu paduli alih hartana teh hasil tinu paharaman atawa tinu halal gitu. Kusabab siga tatangga nu tadi
salila eta teh bisa nguntungkeun urang deuk haram deuk halal dilaksanakeun dipigawe ditempuh gitu. Cingcirining berarti jalmi nu kitu teh geus katutup akalna gitu. Logikana geus tos teu jalan. Pami dikaitkeun kana bahasan urang ngeunaan perkawis surat at-takasur, pan jalmi anu ngagaduhan sifat at-takasur teh aya naon? Aya tujuanna manehna hayang jadi jalma anu emutkeun teu Bu Pak at-takasur teh jalmi nu kumaha? Nu hayang jadi jalma anu bana pangseueurna kuduna pokona mah satekah pola urang kudu jadi jalma anu lobana naon hartana misalkeun. Maka diudag tuluy-tuluyan kumaha carana urang jadi jalma anu panglobana harta gitu. Deuk ditempuh jalan anu halal atawa jalan anu haram sabodo teh teuing. Pokona orang kudu jadi jalma beungharna. Di mana nalika beunghar tujuan sabenerna teh naon? Aya banggakeunun gitu. Aya sombongkeunun ka batur tinggal akang atuh hartana loba, tinggal akang atuh jabatana mahabu naon gelarna rimbil gitu jeung sagala rupana gitu. Tah saur Allah nalika urang kajongjonan ngagaduhan sifat at-takasur eta pola pikirna udageuna duniawi kudu loba harta, loba budak, loba jabatan, loba kamuliaan anu mana hal-hal ieu teh engkena bisa jadi banggakeunun urang, bisa jadi sombongkeunun urang ka batur. Maka eta teh efekna bakal naon alha Bu? Bakal ngala henteu moal ngajebak deui ieu mah Bu. Alha bakal lalaikeun gitu. Terus-terusan we lalai tina kawajiban anu samestina. Dugikeun ka ayat 2. Nah, Allah teh ngunggel kieu hatta hatta zurtumul makobiro. Hatta zurtumul makobir artosna naon Bu? Sampai dina terjemahan Depak sampai kalian masuk ke naon Bu? Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, saur Allah pami jalmi entos gaduh sifat at-takasur aya udageun bag-bagan duniawi engkena aya banggakeunun aya sombongkeunun manehna bakal terus-terusan kalalaikeun ka naon bilih lepat gitu katomperkeun tina kawajiban anu sakuduna nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu ngudag harta hayang loba jabatan engkena aya sombongkeunun seolah saur Allah teh boboraah manehna kapikiran jang ibadah ka Allah gitu. Da tujuanna can ka capai. Lamun dugikeun ka eta teh tidak disadari sejak dini at-takasur eta teh hatta zurtumul makobir maka manehna secara tafsir umum maka manehna bakal kalalaikeun tuluy-tuluyan nepikeun ka manehna masuk ke dalam kubur.
Bu Pak orang diajar heula ilmu balago kinten-kinten ibu mahamkeun masuk ke dalam kubur teh kumaha Bu Pak masuk ke dalam kubur kumaha mahamkeun Bu masuk ke dalam kubur anu masuk ke dalam kubur sakur-sakur anu masuk ke dalam kubur nu maot sanes ari nu ngagali liang kubur masuk ke dalam kubur teu ari anu naon mayit teh bade dilebetkeun pan aya nu nampi di naon di liang kubur teh eta jalmi eta masuk ke dalam kubur teu berarti nu disebat masuk ke dalam kubur teh nu kumaha kumaha Pak turunna kemana Pak masuk ke dalam kubur janten kieu dina balagoh teh aya mahamkeun ieu heula nya Bu tah dina balagoh teh aya hakikoh aya nu disebat hakikoh aya nu disebat majaz hakikoh sareng majaz hakikoh teh makna hakiki makna sebenarnya naon nu disebat makna sebenarnya teh makna sebenarnya teh ketika disebutkan atau diucapkan satu kata ibu bapak langsung kabayang dina emutan teh eta teh dina usul fikih mah disebatna tabadurul fahmi langsung kapaham teu sapertos kieu abdi nyebutkeun kata laut nu langsung kagambar ku ibu ku bapa dina ieu naon nu langsung kagambar ku ibu ku bapa dina ieu naon ketika aya jalmi nyebutkeun kata laut nu kagambar langsung naon kumaha Bu cai hiji tempat nu pinuh ku caina rasana asin gitu tah ketika disebutkeun kata laut ibu bapak langsung kabayang cai anu rasana asin eta disebutna hakikoh gitu makna hakikoh ketika disebutkeun kata hayam nu kagambar ku ibu bapak naon nu langsung kagambar ku ibu bapak naon hayam tatanggi urang sanes naon atuh sato disebutkeun kata singa anu kagambar ku ibu bapak naon langsung sato galak anu berkuku tajam bertaring disebutna raja singa mah penyakit raja hutan gitu tah nalika disebutkeun satu kata naon dina bayangan ibu teh langsung tertuju pada sesuatu itu disebutna makna hakikoh katawis teu kabayang teu makna hakiki teh sapertos kumaha masih keneh teu kabayang Bu Pak disebutkeun kata handphone kata HP nu kabayang ku ibu bapak langsung naon HP ieu alat komunikasi gitu tah dina bahasan ilmu bahasa ilmu balagoh mah aya makna hakiki aya makna majazi ketika disebutkeun kata panon poe matahari nu langsung kagambar ku ibu ku bapak naon panas anu terbitna ti timur terbenam di barat eta matahari tapi nalika kalimatna kieu Bu misalkeun nah ro'aitu syamsan aku melihat matahari kinten-kinten matahari di dieu maksadna naon makna hakiki makna majazi
Matahari di dia matahari anu sok terbit di timur atau mataharina naon? Atuh tong iya tuh. Ro'a itu kayak contoh barudak mualimin ya. Ro'a itu asadan, aku melihat singa. Singa di dia maksudna naon? Singa sato. Tapi nalika kalimatna ditambihan kieu ro'aitu asadan yukhotibun nasa. Aku melihat singa berbicara kepada atau berkhutbah di depan orang-orang. Singa di dieu maksudna naon? Nu nembe makna hakiki tina singa naon Bu? Sato. Tapi ketika kalimat kieu aku melihat singa berkhutbah di depan orang-orang. Singa di dia masih keneh dipahami sato bukan? Nah abet bukan. Nah abet terang di singa di dia maksudna bukan sato. Karena Bu 100 poin Bu. Karena iya tah aya kalimat iya berkhutbah di depan orang-orang. Lamun iya masih keneh dipahami makna hakiki, singa di dia teh singa sato, mungkin teu singa sato bisa berkhutbah di depan orang-orang Bu. Pernah ningali singa ngisi khutbah Jumat teu Pak? Mungkin teu singa bisa bicara di depan orang-orang, mungkin teu. Teu. Nah teu ngajarawab. Boating ibu mah ngemutna aya singa nu tiasa nyarios jeung cing cirining berarti singa di dieu teh tidak lagi dipahami sato. Dipahamina naon Bu? Dipahamina naon di dieu? Manusia. Nah abet bisa dipahami manusia Bu Pak. Karena iya berbicara kepada orang-orang gitu. Ngan patarosana manusia nah abet disebut singa di dia. Nah henteu kalimatna teh kieu. Aku melihat babi berbicara atau aku melihat cacing berbicara kepada orang-orang. Nah abet singa. Ai singa simbol naon Bu Pak? Simbol keberanian. Berarti manusia di dia disebut singa teh cing cirining manusana nu kumaha? Manusia yang pemberani gitu. Tah ketika nu kuduna nu kedahna asadan ieu teh naon Bu hartosna? Singa sato, tapi di dieu mah jangan dipahami singa sato, tapi harus dipahami manusia yang pemberani. Iya teh disebutna makna majazi, makna hakiki. Manu nembe makna hakiki mah pas tidak ada kalimat ini, ro'aitu asadan, aku melihat singa. Singa di dia maksudna naon? Sato gitu. Ketika aya kalimat ieu ro'aitu asadan yukhotibun nasa, aku melihat singa berbicara berkhutbah di depan orang-orang. Berarti singa di dia dipahami sato keneh bukan Bu Pak? Tapi manusiana nu kumaha? Pemberani gitu. Eta makna majaz. Makna majaz teh geuning ku urang kantos kapungkur diajarkeun di SD, di SMP aya majaz dina basa Indonesia. Aya majaz personifikasi. Sapertos kieu majaz teh Bu. Jang pami TV tos teu ditongton mah paehan atuh. Si Ujang teh mamawa peso. Leres teu Bu Pak? Nah abet lepat. Paehan TV na pamitos teu di tongton mah ari kalimat paehan nu kumaha Bu? Maehan mah nu tadina aya nyawaan terus dipaehan. Tapi kan nyawana teu aya gitu.
Ari maehan TV kumaha? Cing cirining berarti maehan TV teh maksudna mareuman atau jang TV teh meni tarik-tarik teuing leutikan si budak ibu bapak teh mawara gaji sok. Leres teu? Leres teu? Ari ngaleutikan mah nu tadina badag di nu tadina TV teh sageung kieu. Jadi sageung kieu diragaji ngaleutikan teu eta disebatna. Ngaleutikan tapi maksudna eta sanes. Maksudna naon atuh, Pak? Ngaleutikan sorana jang pangeusiankeun bak. Ge kue si Ujang teh diuk sare dina bak. Ngeusian bak keneh sanes eta? Atawa si Ujang teh ngeusian bakna ku keusik. Ngeusian bak keneh sanes Bu, Pak. Tapi nu dimaksudna ngeusian sugan si ibu si bapak teh nyebutna kieu jang pangeusiankeun bak ku cai. Cukup we nyebatkeun kieu jang pangeusiankeun bak. Pan urang teh langsung paham, oh eusian bakna kunaon? Ku cai. Nah habat langsung paham ku sabab ari bak mah tempat cai eta ge sami keneh majaz Bu, Pak. Keran teh terus-terusan ngocor, aya nu ngocor naon Bu? Keran teh terus-terusan ngocor, aya nu ngocor naon Bu? Keran teh kalimatna keran teh terus-terusan ngocor, nu ngocor naon Bu, Pak? Cai sanes keran kade, pedah kalimatna keran teh terus-terusan ngocor, ger keranna nu ngocor, ari keran tiasa ngocor teu? Tah, tajri min tahtihal anhar. Nu curcor di handapna walungan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nu mengalir naon Bu, Pak? Nu mengalir naon Bu, Pak? Nah, cai sanes sungai, da sungai mah teu tiasa mengalir. Ta eta sadayana teh contoh majaz gitu. Jadi majaz teh kalimatna eta tapi padahal mah nu dimaksudna sanes eta. Katawis teu Bu, Pak? Cik sakali di ai gede hulu hakikoh majaz. Urang nyebatkeun ka batur si eta mah dasar gede hulu, maksudna naon? Jalma sombong. Ari secara makna hakiki gede hulu teh naon Bu, Pak? Secara makna hakiki, secara katana gede hulu berarti cing cirining punten hulu na gede. Tapi nu dimaksud sanes eta kan? Teu satiap jalma sombong huluna gede. Punten aya jalma sombong nu huluna alit gitu. Panjang tangan. Panjang tangan. Lamun orang nyebutkeun kata panjang tangan, maksudna naon? Tukang maling, tukang puak pao. Sanes tangana panjang nalika di kieu teh. Nah, oh tangan panjang sanes gitu Bu. Ta eta teh makna hakiki. Punten makna majazi. Kalimatna itu tapi nu dimaksudna bukan itu. Kaabayang teu konsepan eta Bu, Pak. Soalna ieu teh nya urang diajar sami-sami diajar nafsirkeun Al-Qur'an. Nah, urang ayeuna tafsir Jurtumul Makobir. Jurtum teh Bu, Pak. Nah, Jurtum teh ieu ku Imam Ibnu Asyur ditafsirkeun zurtum teh al hululu fil makani hululan goiro mustamirin. Pami orang lebet ka hiji tempat tapi henteu cicing lami di dinya. Eta disebat zurtum. Ka urang dihartoskeunna ieu berkunjung atanapi nganjang namu. Ari namu netep didinya teu Bu, Pak? Henteu.
Pak atanapi kecapna ziarah kubur. Kecapna ziarah kubur sami dina zurtum. Ziarah kubur berarti nganjang ka kuburan. Ari nu disebat nganjang teh teras-terasan cicing didinya henteu. Henteu, ari nganjang mah bakal uih deui. Urang nganjang ka bumi babaturan, ka bumi rerencangan. Cing cirining berarti moal lami didinya teh. Teu lami bakal uih deui gitu. Ari saur Imam Ibnu Asyur, zurtum teh hartosna nganjang goiro mustamirin, moal salalawasna cicing didinya gitu. Ari makobir teh hartosna kuburan. Ai kuburan nu kumaha Bu? Kuburan mana kuburan? Astana mun di urang mah eta kuburan teh makobir teh jamak tina makbaroh teh tempat nguburkeun mayit. Berarti pami makna secara hakiki zurtumul makobir teh naon Bu? Nganjang ka kuburan. Tah ieu makna hakikina nganjang ka kuburan. Ainu nganjang ka kuburan jalmi nu punten jalmi nu hirup keneh atanapi jalmi nu tos maot. Ai nu nganjang ka kuburan jalmi nu hirup keneh atanapi jalmi nu tos maot. Nu hirup keneh panan Rasul ngateu nanaonkeun sok bade ziarah kubur mah. Manya nu diparentahkeun ziarah kubur teh mayit nu tos maot kan moal mungkin. Berarti nganjang ka kuburan mah jalma nu masih hirup. Tah ayeuna cobi tafsirkeun tina kalimat ieu. Makna hakikina nganjang ka kuburan teh naon? Nu tadi urang mangkat ka kuburan. Ieu ayat teh nuju ngobrolkeun jalmi anu kalalaikeun ku atta kasur teh bakal eureun nalika manehna nganjang ka kuburan gitu. Makna majazina nganjang ka kuburan teh sanes nganjang ka kuburan ziarah kubur, tapi nganjang ka alam kubur. Cing cirining maksudna maot gitu. Tah ieu makna majazina teh zurtumul makobir teh maot gitu. Ari pami nu maot nganjang ka kuburan teu Bu? Pak, nu maot nganjang ka kuburan teu Bu, Pak? Nu maot ye kuburan naon? Kuburan nembe astana. Ayeuna nu maot nganjang ka kuburan lebet akal teu? Lamun nu maot nganjang ka kuburan astana berarti teu lami bakal balik deui ka bumina. Berarti teu lebet akal. Nu maot mah sanes nganjang ka kuburan tapi nganjangna ka alam kubur. Kecapna nganjang ka alam kubur berarti cing cirining di alam kubur teh moal salalawasna bakal pindah tempat engke. Di alam kubur ka mana? Ka pas dikumpulkeun engke yaumul ba'as, dibangkitkeun, dikumpulkeun di padang mahsyar. Cing cirining berarti alam kubur mah kecapna zurtum teh hanya tempat persinggahan gitu. Alam kubur teh hanya tempat persinggahan. Dugikeun kadinya kabayang teu Bu, Pak? Katawis teu Bu, Pak? Anu dimaksad ieu diterjemahkeun ku
dina terjemahan Depag, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maksudna naon? Nganggo makna hakiki atau makna majazi, Bu? Sampai kalian masuk ke dalam kubur atanapi ka alam kubur. Makna hakiki, makna majazi, Pak? Makna majazi leres gitu. Nu dianggo Depag teh tafsiran makna majazi gitu. Heup ngobrolkeun zurtumul makobir. Ayeuna kapengker heula ieu teh sakali deui Bu, ayat 2 ieu teh ngobrolkeun jalmi nu kalalaikeun nu naon nu ngudag-ngudag loba hayang jadi jalma panglobana engke aya banggakeun engke aya sombongkeun moal sadar nepikeun ka manehna nganjang ka pakuburan ka alam kubur. Nalika manehna geus maot kakara di dinya sadar euleuh salila ieu pagawean urang di alam dunia anu atta kasur teh pagawean anu salah dicawad ku Allah jeung Rasulna. Kakara sadarna teh pas manehna tos maot gitu. Nalika sadar tos maot yen pagawean manehna pas hirup teh dosa bisa diperbaiki deui teu Bu, Pak? Teu tiasa tos amal in kotoa amaluhun tos pegat amalna gitu. Nah, urang sakedik kana kecap hatta. Nah, ayeuna mah urang ngobrolkeun nembe ilmu balagoh, ayeuna urang ngobrolkeun ilmu nahwu. Hatta teh sok dihartoskeun naon, Bu? Sampai sehingga. Nah, hatta teh dina ilmu nahwu mah maknana teh aya kanggo intihaul goyah. Kedap Bu. Nu kadua teh kanggo atop. Nu katilu ibtida. Contoh nu populerna kieu Bu. Nah, Bu. Akal tusam nu kahiji, akal tusama kata hatta ro'siha. Nu kadua, akal tusama kata hatta ro'saha. Nu katilu, akal tusama kata hatta ro'suha. Tah, kalimat saatos hatta ieu Bu, ieu hatta. Kalimat saatos hatta aya anu ro'siha, aya anu ro'saha, aya anu suha. Iya teh benten-benten ke ngahartoskeunna. Pami hatta ro'siha mah dihartoskeunna kieu abdi neda lauk dugikeun ka huluna. Nu kadua hatta ro'saha abdi neda lauk dugikeun ka huluna sami. Nu katilu abdi neda lauk dugikeun ka ro'suha huluna sami. Janten bentena naon? Bentena cuma ieu mah ro'siha, ieu mah ro'saha, ieu mah ro'suha. Pami ro'siha mah abdi neda lauk dugikeun ka huluna. Berarti hulu laukna henteu dituang.
abdi neda lauk nepikeun ka hulu hulu nama disesakeun henteu dituang. Lamun nu kadua hataro saha ieu mah dihartoskeun teh kieu abdi neda lauk nepikeun ka hulu-huluna. Ari hulu laukna dituang teu? Ari nu kahiji hulu laukna dituang teu? Henteu disesakeun. Nu kadua mah hulu laukna dituang. Nu katilu abdi neda lauk nepikeun ka huluna ieu teh aya nu dipikeun hatta ro'suha makulatun. Makulun punten. Hatta ro'suha makulun nepikeun ka huluna oge dituang. Berarti nu katilu hulu laukna dituang teu Bu Pak? Tah nu kadua sareng nu katilu mah sami engke hulu laukna dituang. Tiasa dihartoskeun ki abdi neda lauk nepikeun ka hulu-huluna. Nu kahiji mah abdi neda lauk nepikeun ka huluna. Huluna dituang teu? Sok terapkeun ayeuna dina ayat Quran. Hatta matla hatta matla'il fajri. Lailatul Qadar malam kemuliaan teh malam anu pinuh keberkahan. Keberkahanna teh hatta matla'il fajri sampai terbit fajar. Cik saatos hatta ieu di fathah atawa di domah? Di kasroh sami jeung ro siha. Berarti keberkahan Lailatul Qadar teh eureun pas terbit fajar. Berarti pas fajar mah Lailatul kemuliaan Lailatul Qadar teh entos teu aya gitu. Tah konsepan ieu engke tiasa ku urang urang wincik hiji-hiji nafsirkeun ai hatta di dieu teh maksudna nu mana gitu. Gitu katawis teu Bu Pak? Familiar teu sawias berarti kaemutan gitu. Misalkan teh teu ngartos tapi teu lieur. Eta mah berarti teu aya emutan gitu. Pangintenan dugikeun ka dieu heula mudah-mudahan pami dipaparin waktos ke pertemuan salajengna urang wincik hiji-hiji mudah-mudahan tiasa langkung mahamkeun ayat nu sok diaos ku urang ieu. Hapunten boh bilih aya kalepatan tina babasan sareng sagala rupina. Jazakumullah khairon ala istimaikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.